Gancang ngacarita bewara sayembara tos nyebar kemana-mana atau udah lapar ka Cidalobana, dimimiti pejabat nepi ka rakyat, dimimiti jawara nepi ka jalma biasa, dalam lapar kusabab kabita buka gelisan eta wanoja. Dina poean sayembara alun-alun desa geus dipiduhan ku jalema, dimimiti anu lalajo, nu dagang, peserta, aparat desa, katut muspika sami-sami hadir dina eta sayembara. Di awalan kusambutan kepala desa itu deui muspika nincak kana acara anu utama daya lian ngumumkeun sayembara. Kabeneran harita anu kapancenan ngumumkeun teh daya lian Sekdes Ajo. Sabadana salam Sekdes Ajo pok we nyarita langsung pahe kana intina nya. Syarat peserta sayembara aya 5. Kahiji masih bujangan atawa lelengohan. Anu kaduana daek salat, anu katiluna daek ngaji, anu kaopatna boga pakasaban. Non wae pakasaban nama nu penting halal. Anu kalima taat kana aturan sayembara. Ari sayembarana gelut siga biasa nanging tekenging nyerak pakarang. Itu deui ulah nyolok panon, nacong larangan, jeung deui lamun kanu geus ripuh kudu nyerahnya kedeureunkeun. Sangkan untuk kejadian hal-hal anu teu diharapkeun itunya. Sistem sayembarana biasa rarajaan anu meunang nagog nepi ka pihak pesertana dina papangkungan itunya. Sumangga ka peserta nomor 1 sareng nomor 2 supados naik wae ka papangkungan. Ber atuh nu lalajo teh surak bari ak-akan imangetan anu keur makalangan. Itu deui peserta sayembara katingali sarumanget kacida masing-masing ngaluarkeun jurus andalanna. Dimimiti jurus naga nepi ka jurus hileud ateul dikaluarkeun. Kumaha we carana sangkan ngelehkeun lawanna. Dina sakitu lobana hiji-hiji peserta ngurangan. Aing nguranganna mah rupa-rupa, aya nu eleh, aya anu ngundurkeun diri. Ngan lolobana mah anu ngundurkeun diri kusabab teu sanggup persyaratanana. Samarukna lomba teh rek ngadu kakayaan atawa ngadu kakasepan. Komo deui lamun ngadu dekengan mah pikeun maranehna siap pisan. Gancangna carita peserta sayembara nyesa tinggal tiluan kaasup Kang Sujang ti Ciherang. Dan Kang Sujang kebeneran can bakalangan kusabab Kang Sujang peserta anu terakhir. Bari neutup anu keur makalangan hati Kang Sujang mah gegebegan terus sagerentes dina hatena. Waduh, meni jarago pisan geuningan batur teh. Sugan teh biasa-biasa, mana awakna gararde. Lain lawaneun kuring atuh ieu mah teu saimbang. Kumahanya nyerah wae kitu. Ari nyerah ku aki uhe. Komo meureun ku si use moal teu diseungseureikeun, majarkeun ku meok memeh dipacok. Ningali Kang Sujang siga nu keur ngalamun, aki uhe surti terus nyemangetan. Tenang Sujang, bakal menang ilaing. Itu deui Kang Use ngilu ngomong. Ulah sieun Jang, cek uing mah bakal menang maneh kaduanana oge. Bener. Bener kumaha Use? Tingali lawanna sakitu baradag kitu, coba jararago. Si Sujang mah mikirna tubat kitu. Atuh Sujang, jamu oge bolongna lain kudu gede, tapi ku hileut. Oge nya se. Tapi kumaha carana nya? Cobaan heula we Sujang, sakamampuanana. Masalah hasil henteu mah. Siap Ki.
Pidoana is komo we didoakeun pisan. Sabot keur ngobrol geblug deh di papanguan aya nu geblug. Sing goreng salah sahiji peserta aya nu labuh. Tuluy nu labuh teh nyerah pikeun nu meunang atoh kacida. Anu meunang teh lian ngaranna Kang Bara, jawara ti Astana Kuda. Bari sulaseuri Kang Bara susumbar, pok we nyarita, saha deui ieu? Aya keneh. Ningali kitu Kang Sujang jung we nangtung, tuluy we nyamperkeun ka papangungan. Nah atuh aya palakatak teh Kang Bara seurih. Da teu salah ieu teh lawan kuring teh. Bari ngalacat kana papangungan, Kang Sujang nemalan. Leres Kang, abdi. Yeuh Jang, sing karunya ka awak. Tadi wae nu parada ngageblug labuh. Omo deui Sujang atuh. Akang mah paning nyerah Jang, mundurkeun diri. Ieu mah nyobian we Kang, tapi panasaran. Eueuh tuh Jang, ari kitu mah sok geura pasang. Rek diserang atau rek nyerang? Mangga Kang, akang menyerang. Dulu we Kang Sujang teh pasang dina gerakan ucing gering. Ningali pasangan Kang Sujang anu dikaseurieun, atuh Kang Bara teh antah parah deui. Ngayunkeun peureupna anu sakitu gedena. Maksudna rek ngalacukang irung Kang Sujang. Hiu, lep, los. Kang Sujang ngagiwar paling nacongkeun sukuna, maksud rek ngalabobokona Kang Bara. Tapi orok kaya, Kang Bara lain lawan anu atah-atah. Kang Bara ngagiwar bari tuluy nacong padi muter, maksud rek ngalacarehamna Kang Sujang. Lep atuh Kang Sujang teh ngalepkeun awakna, tapi orok kaya. Serangan Kang Bara teu eureun-eureun. Kang Bara ngajongkeun sukuna maksud rek ngalabitis Kang Sujang. Gajeleng atuh Kang Sujang teh gajeleng bari ngarojokeun peureupna maksud rek ngalapuh ceulina Kang Bara. Tapi orok kaya, Kang Bara daripada keuna mending ngagulitikeun maneh. Atuh calak atak Kang Sujang teh seuri, maksudna mancing emosi Kang Bara. Kunaon Kang? Salah gugulitikan. Akang masih gak budak bolon. Ningali kitu atuh Kang Bara ambek kacida. Paripok nyarita, sombong sia. Yeuh rasakeun jurus kuda ngamuk. Atuh sebrut Kang Bara nyebutkeun awakna, maksud rek membrek dadana Kang Sujang. Tapi Kang Sujang geus siaga ti tadina. Gajeleng we ka belah katuhu. Utarik-tarikna serangan, Kang Bara nepikeun kata bisa nyimpangkeun awakna. Dolong-dong atuh Kang Bara teh ngadolong-dong ka belah kinca, rek labuh kana luar na papanggungan. Ningali lawan rek cilaka, atuh Kang Sujang teu cicing. Gajeleng Kang Sujang teh gajeleng bari noktak leungeun Kang Bara. Sangan Kang Bara teu jadi cilakana. Ari kitu teh mah papanggungan anu sakitu jangkungna jaba dihandapna tembok anu teuas. Mun labuh teh mah piraku we teu eumer-eumer wae mah. Itu jadina labuh atuh Kang Bara atoh kacida. Paripok nyarita, aduh nuhun Jang, geus ditulungan. Kami sami Kang, da kuring ge alim atuh ningali akang cilaka. Teu nyangka Ujang ngabogaan sifat satria. Ieu Jang ayeuna mah akang ngaku eleh ridho lamun Ujang nu jadi jago saembarana. Ger atuh nalaju teh surak bari eak-eakan. Tuluy kekeplok bagating ku simpati karena sifatnya triana eta dua jago. Anu mana sifat satria eta geus arang langka di zaman ayeuna. Komo deui aki uhe ungah kacida ningali muridna henteu egois mentingkeun dirina. Kitu deui Kang Use ungah pisan ningali sobatna aya dina kaunggulan. Bari engklak-engklakan tuluy nyarita, asik kawin asik si Sujang jadi kawin. Ningali Kang Use engklak-engklakan tuluy we aki uhe oge kabawakeun. Aki uhe ngengklak bari igel-igelan. Ningali kitu Kang Sujang tuluy nyamperkeun, gabrug gue ke Kang Sujang teh digabrug gueunana. Lain atuh paungkuy-ungkuy tiluan. Sakur anu nempo teh anu teu seuri ningali kalakuan eta nu tiluan.
Sabot keur paungkuy-ungkuy kurunyung we juragan Surya jeung perangkat desa nyamperkeun. Tuluy pok nyarita, Wilu jeung Aki geningan murid Aki nu jadi jago sayembara teh. Hatur nuhun juragan, hatur nuhun. Tapi punten ye Ki, mangga juragan. Abdi teh masih keneh aya kapanasaran Ki. Ari kitu naon kapanasaran salira teh juragan? Kieu Ki, pan saur tadi ge abdi mah hade teh hoyong parat duwi ka akhirat. Sae atuh juragan? Ari salajengna kumaha? Abdi teh hoyong pangjawabkeun heula pertanyaan Ki. Ku Aki juragan? Sanes Ki. Tapi ieu ku Sujang. Mangga atuh juragan. Ampura Jang, pangjawabkeun heula pertanyaan. Mangga juragan, bade naroskeun naon? Saha ari Pangeran Sujang? Pangeran abdi mah daya deui juragan, Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana ari pangeran ayana? Ari pangeran mah teu tebih ti makhlukna juragan. Kitu oge kumaha makhlukna. Pami makhlukna nyaketan, pangeran oge nyaketan. Pami makhlukna nebihan, otomatis pangeran oge nebihan. Terus Sujang, kumaha sangkan makhlukna nyaho ka pangerana? Saur keterangan singsa jalma anu nyaho ka dirina mangka baris nyaho ka pangerana. Supados gampang ulah milarian pangerana, laksanakeun we parentahna sareng tepihan aranganana. Nuhun Jang, kuring teh bunga nitipnya Jang, salametkeun dunyana, salametkeun akhiratna, nitip kuda kuring. Ari saena mah juragan kurang sasarengan we, da abdi ge sami teu tiasa ngejamin. Atuh mudah-mudahan we urang sadayana salamina aya dina ridho, rahmat, magfirah pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir cerita Kang Sujang ngajadi laksana kata wanoja. Hirupna najan sederhana tapi estuning katingali bahagiana. Atuh mudah-mudahan we pinayungan anu maha suci ginanjar sapapaosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur Wanaraja hiji genep 5 rupina carita sayembara marbutkeun wanoja tamat panginten. Ukituna atur nuhun tina segala perhatosanana, apunten tina segala kekiranganana, putus langkung ke panghalang bobot sapanon carang sapakan bila saur nu teu kaukur sabda nu teu kareka ugia ageng cukup lumur jembar hampurana. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.